Mam Jumat ya. Ayo orang ulin ah. Aduh, pan lain teh hayang ieu teh keur baringung. Aduh, Baringung kunaon, Bos? kan apa kamari ge maneh kan urang teh karek diputuskeun. Jeung bingung na teh boga duit dieuna teh. Cik minta solusina tuh kumaha? Bos, ieu speaker sadua-duaan saha? Urang duanana ge. Nah, kumaha kitu? Tah, kebeneran, Bos. Jual we hiji. Bener pan euy, urang bingung. Asa ngajualnya? Dra, orang katan si bos ah. Si bos kemarin guys putus cinta kanker galau kayaknya. Orang ajakan ulin yuk. Naon Jon, apel ka mana? Naon ai maneh jol penuh apel. Orang ajakan ulin si bos. Oh, Ayo ah halila ah. Mending bung urang. Naon ieu menira riweuh teh cenah. oh naon bos ngandek ngajakan ngulin. Boro-boro rek ulin. Duit oge teu boga. Rek ngajual ieu, ngajualna ka saha? Ah bos kebenaran aya baturan nu butuhin speaker. Sok jual we. Jual sabaraha bos? Situ hayangna sabaraha? 75. 5. Naik atuh saeutik. Oh engke tawar orang oteng-oteng setik. Apal di mana-mana? Ayo urang apa? Sok. Ayo. Bos nginjem HP, rek ngelepon mama. Iya. Halo, Ma. Rek monok ke si Bos. Siap. Enggak saya kumane pangajualkeun. Urang dagoan di dia jeung si Bos. Oh tuh tungguan di dia. Budak kali lah. Ih. Jon, apa teh mau speaker Jon? Ayo tuturkeun we, ayo lah. Ayo lah. Ngompol. Pangajual ke speaker kasih Denis apa ke? Pak. Itu pangajual ke urang. Ya. Ari si Deon teh mana nu rek ngajual speaker teh lila. Iya, Denis lain. Nya. Iya, kita si Deon yang jualkan HP. Nah, si Deon teh ngajual speaker tapi HP. Itu HP na. Oh iya tuh cisna. Mana ka abi uyulanya? Ya. Si kurang HP euy. Nih masih Bos udah kabita kan duit mah. Tadi cik Bos sing ngambek. Ya kan cek urang ka bos maneh mah Tungguan. jaga suwawuheun ka urang enak mah. Mana, Bos? Perdak teh lali laki ieu. Penting maka jual, buka duit. Bos, kieu duitna lain majek Bos teh. Ari manehna eta speaker bati bawa deui. Ari HP orang ka mana? Bos, si ieu mah kudu dikodean. Kumaha cik kumaneh? Oh, HP na ge dijual. Kita ke si Deon. Ari si Deon mana? Kan si eta mah budak, Bos. Heuh, nya sok kodean di kumaneh. Oh, si Deon. Ngompol, ngapain speaker ka urang? Jangan dieueuh. Mana? Karena duit HP na